Aduh, lamun begitu cilaka aing. Percaya. Untung yakin. Untung kayak yakin. Hei, dah, bisa. Weh. Weh, itu weh. Weh. Apa? Alah, aya kitu nya euy. Nah eta tuh jangan sobra. Weh, weh. Tah, musik sia. Weh, tah. Weh. Eta. Sobi. Iya. Iya. Diterima anak king puja stuti hidup. Yuk. Mana masalah lu? Haturkeun semua baktos anak kahuyuk panjenengan Kangjeng Rama. Anak diterima anaki bungsu syukur. Cekancun kahuyuk ka Kakang Ati ditampi nuhun ku Akang Rayi mangalingih. Ngahaturkeun semua baktos semua abdi nu ditampi nuhun kasepuhan mangalingih. Kahuyuk juragan anom sadaya nuhun Kakang Semar, nuhun Kakang Semar. Timalan, mangalingih. Kamana Astra jingga dawala aya di luar aya. Tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon kaula nun ama aya naon ieu teh. Mangga tansah diajeng-ajeng. Kieu. Dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reuruh. Si horeng angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapahan mantri. Malang seperti nukaranapan ku ama ayeuna anak leres. Ieu awak geus dihakan ku mangsa wujud ditungtut ku waktu diri di ciwitan wanci. Buuk hideung ayeuna bodas awak peungkeur jadi peot huntu beres jadi lemong. Nanakeun urang teh makhluk yen hiji mangsa urang sadaya bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana. Laras kaulanmu totonen tanarek balik ayeuna geus karasa diri bakal digiring kurung jeung kuring bakal di bulan saneng-neng mulang ke alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam anu teu kaselang-selang anu geulis anu kasep ngahiang duka kamana nya nu puguh mah meureun kebo mulih ka kandangna nya muncang labuh kapuhu asa ti anjeunna mulang deui ka anjeunna. Mantri timalan si horeng digelarkeun anak urang hirup di alam dunya teh nya eta kudu loba gawe anu eta gawe teh anu aya guna jeung mangpaatna pikeun kapentingan nagara bangsa agama nya anu disebut ibadah teh
Ari ibadah teh migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na yen eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Laras. Timbalan ama laras. Tak. Kakedul, kaharoream, eraan, wayahna ku hidup dina waktu ayeuna gerak perangan eta. Panyakit mumungkaleun, kurung batok, belikan, siksik, imalan, pek sing jadi manusia mana anak ama. Manusia anu sampurna sing jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna da sidik sampurna mah geus ngan kari nyampurnakeun akhlak pikeun ngalanakeun dunya nepi ka akhirat timalan. Kapan anu diteangan telana na anu diteangan telanggeng na ya timbalan tadina lebadi ama geus ngadenge yen hidup teh hayang lunta ninggalkeun ieu tempat hartina hidup teh rek neangan gawe hayang boga dunungan cinekna hidup teh hayang ngabdikeun diri ka negeri hayang sebaraga ka negara empek gelar bang geus boga kari ngagunakeunana kinten-kintenna kasaha kedah ulun kumaula kaula ama hoyong ngiling nya cicing sok rasana. Ngadunungan teh deket-deket anak talus ti dieu mudun kalebak oge di dinya geus kareh kabana sapon ku nagara Maespati. Ai nagara Maespati teh ayeuna dirajaanna teh nyaeta ku Prabu Arjuna Sasrabahu. Hiji raja anu pinunjul ilmu, hiji raja anu binekas, hiji raja anu adil palamarta. Raja wijaksana jadi panutan balarea nu dipikasegan anu luhur wibawana, anu luhur komarana. Anu tara lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang ngadek sacekna nila saplasna lamun nya dinyakeun lamun salah disalahkeun lamun bener dibenerkeun hartina hiji pamimpin anu sagolek pangkek satangeun pageuh tara lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang kakasihna teh Arjuna Sasrabahu. Puseur daya Maespati. Oyong ngiling kakang mantri ke Maespati hayang nyaho puseur daya. Nya. Apan ai di dieu mah aya ranca teh ranca ora ranca ekek ieu mah hayang nyaho di puseur daya mah ranca badak. Jadi ngedengekeun aya di luar ya. Hayang nyaho rumah sakit Tante Yusepa. Duh. Baik. Eta ilmu gerak amalkeun. Gerak amalkeun. Lamun ilmu tanpa amal kaituna mubadir teh empek kasep didoakeun ku amal.
gera mangpaatkeun eta ilmu Arjuna Sastrabahu ta eta hiji raja nu binekas malahan boa eta teh manusia teh hiji manusia anu katitisan ku dewa-dewa kasohor eta teh jelema adil palamarta nya euy menang beja dek oge yen eta raja teh raja aduh luhur ilmuna lamun di kampung mah dewek teh nu kitu nya alah ngan ai Raja Arjuna Sasrabahu luhur wibawa ai dewek luhur pemakanan alah gitu kitu kasih dek iraha ini rupina enjing we ama hoyong ngiling kakang mantri nya ku akang dibantu kan sakitu kasep lamun tema ayeuna hidup geus boga gawe tapi kade saeutik amanat ya mah lain agul ku payung butut tepikeun we ceuk ama kitu anu ngaran Panita Suwana Geni sugan we manehna apaleun kana pancakaki tijasi sampurna kitu bejakeun unjuk sumaga kaula nun da lain agul ku payung butut teh aya patula patali dulur aya heor-heor ngan omat ulah dipake agul ulah dibejakeun yen maneh teh dulurna sabab naon bisi jadi angkeuhan bisi jadi somong anu temahna maneh teh hirup bakal ngagul-ngagul kapinteran batur bakal ngagul-ngagul dunya batur ai maneh sangsara tanu kitu hirup teh adean ku kuda beureum timalan sakitu pek ayeuna mah geura mengkeutan papakean naon anu rek dibawa pelajaran anu can tamat buku na bawa timalan sakitu wayahna we Kakang Semar kulan doana ih nah jisim abdi ge bade ngiring we jajab ka itu seuh atuh nuhun sakantenan jisim abdi ge nya kitu da puguh di dieu mah geuning ngarepotkeun we jisim abdi teh anada tesiksik meuli kaula bapepek bae da lain nu kaula ieu tempat teh kaula oge di dieu teh ngan ukur miru sare wungkul sakantenan jisim abdi ge bade wawartos sanes teu betah kulan nanging nya kitu hoyong seueur pangalaman we hirup teh halus ngan cing inget teh rek jika dia oge cing inget hiji yen maneh teh manusia cing inget sakali deui yen maneh teh manusia anu ngabogaan hak dupi hak manusia ari hak manusia teh ti dituna sidik tableg amanah patonah nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah nyaahan dedeuhan ulasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun nganter kanu sieun salirana tata titi tindak tanuk teh DP hanap asor sopan santun ramah tamah mipit amit ngalak menta netek raje ninca kamalan tuna teh supaya hirup teu melengkung bekas nyalahan ipis lapis kanal tapel nah ai kasauran sepuh nu parantos kasipuh ku pangawerucu nurulung teh dina hukum anu tangtu anu kudu dijalankeun sapopoe ku manusia heuh pek ase bade bebekalan we rupina pakaian beberes sareng sajabina pek amit kaula nulot ayo sok rasana
anak badai ngiring kapusir daya kumalan cek maneh we ai teriduan kapiluan maneh milu henteu lamun dicarek wayahna ulah ada hoyong milu nya nya kumaha maneh we paramios badai beberes pakaian barudak atuh jisim abdi panginten badai ngiring ka tuang putra ji heeh pek permios los Raden Somantri sarengsena Bambang Somantri sarengsena beberes sedengkeun waktu maju ka tengah wengi dina manahna Somantri teu sanggupkeun segupami sok rasana kedah ngiring lajeng maksa teh mepene heula bade dibongohan cepot wayahna urang baturan mepene ngadongeng geura ku cara ngadongeng mah sia teh sok joker we sare sok rasana ka hayu urang sare hoyong ngiring kakang mantri kapusir daya nya ngan mun bisa mah ulah ai wayang ngiring nya sok urang sare ojeng akang bobod sok akang dek jopot cai hoyong ngiling ka cai nya sok atuh aduh bade kulem aden sok rasana teh nya tong cek sok atuh pot ye kopi warang ngadongeng nya sok cari duk aduh ampun hari dewe abdi geuring bade ngeuring ngagelehe nya ya nepi ka kitu teh nya kadulurnya duduh teuing mun nirahangan dika sok rasana ulah can sare keneh maneh acan kang hayang dipangjongengkeun kang cing mang cepot pangjongengkeun cenah hai tapi dongengna teh anu ngarah kana katauhidan kana ilmu ulah ka mana karep ulah dongeng budak hai kieu aden sok rasana kumaha mang cepot dina zaman baheula nya aya hiji jelema anu sok leuleungan disebutna teh paningaran teh tukang moro hari eta tukang moro teh di udag maung lumpat sakalumpat lampet digebrus kana gawir muntang tak kana gawir dalung kawing dihandapna teh walungan sedengkeun di eta walungan teh ranghap buaya anu keur lalapar teh
jika burus karena buaya ente muntang kebenaran ini teh aya akar di tengah-tengah gawir gitu akar tangka kainau kiara tuh dah aya eta akar teh deui keur digegelan ku burit hideung jeung burit bodas burit hideung burit bodas nya kereke eta akar teh atuh puguh eta jelema teh dugdeg jajantungna teh ragrag kahanap buaya ranghap bari keur lalapar dek naik deui ka belah tongoh maung nungguan da puguh lapar di maung oge tak teh bingung jelema teh kumaha carana pikeun nyalametkeun diri tak eta teh PR pangjajab kulem usianeun kumaha carana sangkan salamet oh kitunya tak kitu sok hebat Mang Sepot jadi eta jelema teh sakerekekeun pisan anu dipuntangan akarna teh digegelan ku monyet naon monyet tak beurit hideung jeung beurit bodas gitu jadi pikeun nyalametkeun dirina kumaha tuh geus antep cenah diemutan ku aden sok rasana PR ayang salamet mah tong didongengkeun deui tong dipikiran bunga jawab beurnya yang ongkoh mepene kawin ke ongkoh ngadongeng pikiraneun yang mau ada sare atuh aduh deudeuh Mang Sepot eta dongeng teh luar biasa aya keneh dongeng Mang Sepot aya hiji raja eta teh raja teh pang adil-adilna nyaahan duduhan ulasan asihan hiji mangsa eta raja teh keur nyangheui jadi dina jendela karaton dina tingkat 3 terus aya banjir lain keur nyangheui kitu geleber we aya manuk japati celek dina jendela teh minta tulung ta japati teh ka eta raja sabab eta japati teh keur diudag-udag manuk dadali gitu manuk panggagahna eta japati teh diudag-udag ku manuk dadali dek dihakan eta japati ditulungan ku raja japati teh tuluy nya eta manuk dadali ngadaulat hei sang raja serahkanlah merpati itu kepada saya dadali ceuk kata raja bolehkah saya bicara silakan bagaimana kalau japati itu diselamatkan oleh kamu digantilah oleh daging saya satu kereut teh kumaha nya maksudna mah digentian cenah ku daging sakereut daging naon daging anjeunna daging raja waduh anu saimbang jeung manuk beratna ceuk dadali boleh tuluy eta mah raja ngeureut daging dina pingpingna sewog atuh nyeri pokokna nyengir mana kitu ge nyeri di kilo we tapi ngilo heula japati kurang leuwih japati teh 4 kilo beratna teh nya eta daging teh ngeureut teh pikeun 4 kiloeun tapi eta mah ngeureut 4 kilo eta kiloan teh teu ngajuralit keneh wae 2 kereut anger keneh 3 kereut nepi ka CF daging raja teh dikereutan eta kiloan teu daek eta teu daek pas jadi berat keneh kiloan gitu aduh
nepi ka kitu tah raja. Jadi bobe kitu mah bener raja teh mentingkeun dadali, mentingkeun japati lain mentingkeun negara jeung bangsa. Maksudna mah kieu ku soleh-solehna ku adil-adilna nepi ka kitu. Jadi hartina teh meureun nepi ka ragas tulang nepi ka begung oge pikeun mingpin nagara oge hirup ulah lancalin ciluncat ulang udar tali-tali gadang teh nepi ka kitu tah. Padahal mah raja teh mararontok. Gitu maksudna mah. Oh, ieu nilai keadilan gitu ulah. Nepi ka kitu tah. Aduh, nuhun cepot. Buru-buru pangmeresankeun buru-buru urang eumit subuh-subuh ieu. Urang tinggalkeun saya bawaan buru saya. Sok rasana hampura akang rayi. Lain teu nyaah, lain teu melang ninggalkeun jadi adi anu apet ti leutik ka kaula sok rasana. Akang teh lain teu tegangan ai cicing wae di dieu. Da maneh teh bakal ngagedean butuh barang hakan butuh pakaian. Jeung sajabana kaula teh kudu boga gawe akang teh rai. Sumantri ngagerentes nyaur di salebeuting kolbu boten kawadaling lisan. Dah. Mudah-mudahan we akang teh ditampi gawe. Geus boga gawe boga gaji memerentang tuna oge akang teh wangsu heula ka dieu nepungan jadi adi. Komo lamun geus cinek mah akang boga pitempateun di puseur daya. Da maneh teh moal teh dibawa ku akang dijemput ka dieu rai. Hampura sok rasana da akang oge teu tega ninggalkeun maneh. Sok rasana. Hampura rai akang moal kuat lamun ayi milu ayeuna ka puseur daya sedengkeun di puseur daya teh loba jelema. Leheung lamun teu ngahina kana rurupaan maneh di mana ngahinana akang moal kuat. Di mana aya jelema nu ngahina langsung ka akang mah akang teu bakal kuat. Tapi lamun jelema ngahina ka maneh akang moal kuat sok rasana. Moal kuat hampura ku akang ditinggalkeun sok rasana. Kacarios tina mangsa enjing-enjing. Manuk anu parantos singgal lebar turicit nawiskeun wengi kagentos ku siang dina mangsa carangsang tihang sok rasana lilir. Kang Mantri, Kang Cepot, Kang Mantri, kemana Kang Mantri? Sok rasana kalaneuh katongo kapansuran kawalungan milarian raka na teu aya. Langsung naroskeun karamana atuh kuramana diwartoskeun yen Sumantri parantos angkat. Atuh sok rasana ngabongohan tirama na nyaeta kabur maksad nyusul raka na Bambang Sumantri. Kang Mantri beren era dituturkeun kudu jadi adi. Kang Mantri hayang milu Kang Mantri ka puseur daya. Kang ceuing boga lanceuk eta deui Mang Asta Jingga ngabebenyokeun ngadongeng. Kang Mantri hayang milu Kang Mantri. Sok rasana adi akang rayi. Ke di mana akang geus sinek boga pitempateun jeung gaji. Dipapageun ku akang sok rasana. Rasku taletena dina sagarupa pasoalan teh lamun can tamat teh boh ngeunaan ilmu
komo eta sanajan wujudna manehna teh diu lemut terah reseksi keur dieu tapi dina saucap-ucapna teh saciduh metu sakecap nyata. Oh, beres kulan. Sabab kaula geus make hiji kaanehan kanca. Kanehan kumaha Aden Sumantri. Kaula teh keur ka leuweung Sumuhun. ngalapangpung. Harita teh hujan geus menung. Manehna eta siksok rasana ngomong. Kumaha kulan? He. Deui naon ka itu nama? Wallah. Ngan manehna ngadua. Ngadu kadenge teh ulah waka diturunkeun cenah sakira kula can nepi mah ka imah. Oh kitu kulan. Nah da eta pi hujaneun menung we terus ai datang ka imah ai gebret. Aya kitu si sok rasana. Sumuhun kulan. Hiji mangsa kaula di leuweung di Pegat Maung kanja. Allah. Beres. Kaula mah geus siap panah jeung gonewa. Sumuhun. Dek dilepaskeun ku kaula ceuk si sok rasana entong. Da kaula mah lain dek niat goreng, lain dek niat dengki. Kira ke ngacungkeun leungeun kieu namprakeun leungeun kana eta maung bet balaham belehem ka si sok rasana. Bari ngaleos. Si eta tah. Percaya ditinggalkeun ku kaula si eta momoana naon. Ah, moal. Oh iya. Iya kau amuing. Mana we teh parantos ka itu. Ya, Bapak Ai. Oh iya. Oh iya. Abdi oge inget wae sing ketua ngaraji. Kaula ge sarua we cepot. Ai jeung maneh geus kungsi make kanehan. Syukur. Hai. Oh hai. Kinten-kintena Raja Maespati Gusti Arjuna Satrabahu bakal nampi ka urang kinten-kinten mudah-mudahan we. Upami dikersakeun Aden katampi mah sakantenane abdi pangdaftarkeun. Nya sawios di piwarang ngurus kuda ge abdi. Bejana cenah Juragan Arjuna Satrabahu resep pukut domba. Ini dewek nganakeunana mah. Nya nganakeun kumaha? Nganak-nganakeun. Jangan bibit nu hade urang nernak. Jeung si Ujang. Udah nernakeun je. Nu alus pisan domba nu hade, domba adu nu kumaha teh. Domba nu pangalusna, jalu, nu puguh mah domba nu alus mah nu tanukan. Domba jalu teh, nganu pangalusna pisan domba mah nu kumaha nu hirup. Nu paeh mah pira ku beunang diadukeun. Kahiji ningali domba mah dina kukulinciranana. Lamun aya jauh kukulinciran dina situngikna di dieu tah musid nu kitu teh disebutna teh turun tangis. Turun tangis kumaha epesan ka ituna tara meunang di pakalanganna teh. Turun tangis atawa kukulinciran dina tuur. Ai tadi mah turun tangis tadi dina tuur mah turun sintren. Nu gorengna pisan domba kukulinciranna teh domba gede tapi kukulinciranna teh dina suhunan. Tah eta turun harakat nu kitu. Suku we ulah singkang ulah singkang nu tukang kudu kuat. Balung gede tina reng-rengan tingali. Gitu. Lain apa kitu ti saha nyang.
Atawa tinggali panona domah hade mah dina panon ka ciri mah lamun panona lolong tong dibeli. Kayak gitu dek tanya euy. Dulu ieu jeung hareupan ayeuna teh teu saeutik tanaga pikiran urang dikerahkeun ya. Beda bakal hareng-heng ku dedengean deuleu ujang kade cing ati-ati jeung hareupan zaman kiwari. Ngan syaratna ti dewek mah deuleu asta jingga dawala jika mana-mana oge asa maneh istiqomah ucuk. Jejeg anceng teu ungut kalinuan teu gedag kanginan. Panteng kanu maha kawasa init bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Tah kitu deuleu dewek ujang bare beja ka Ilahi. Hade cing ati-ati ilaing ujang dina jeung hareupan alam kiwari silaing kudu bisa nginung ka waktu mi bapa ka jaman deuleu ujang mi bapa ka jaman ujang. Tah kitu geuning ceuk bapa maneh cepot. Nginung ka waktu di bapak ka zaman teh kumaha prak-prakanan aja teh. Kita itu harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Biarpun di mana kita adanya tapi hati tetap elinglah kepada Allah. Di mana bumi dipinjak, di sana langit dijunjung. Gitu. Saya teh nu ngabejaan teh di Lebak teh. Si Jeh berhak meureun keur ngahejeun itu disusukan. Si Jenong. Jadi urang teh meureun hirup teh kudu tapa we euy dina guha. Tah kitu. Tapi lain tapa melekun. Nyai tapa mah identik melekun. Identik meureun teh sasajen. Punten nun sok Kakang Semar bere pengertian. Tah. Bisi salah kaprah ujung. Lain eta wungkul ngan tina eta sasajen bari jeung tatapa teh kudu aya realisasina. Ceuk barudak ayeuna mah. Kudu aya kalanjutanana. Heuh. Indit bari cicing lain anu harti melekun. Lumampah ulah ngalengkah lain nganu ngaharti tatapa. Sasajen diantarana cikopi pahit jeung rurujakan lain eta wungkul da eta mah hakaneun rametuk. Kumaha tuh teh Pak? Init bari cicing teh kenaon init atuh? Ai bari cicing mah pan kitu meureun. Eta nu batang jadi pikiran teh meureun. Kana tapa gubragna pikiran kuring mah. Imajinasi cepot mah. Kana semed. Semed naon semed mitona ugan. Med atuh tama. Semedi. Oh mujas medi, heeh. Tah ini deka kulon los, deka wetan prak, deka kidul jung, deka kalerpek. Ini tapi cicing pamadeganana. Ulah luak leok. Jejeg anceg. Keungut kalinuan tegedak kanginan panteng kanu maha kawasa kul bejakeun kumaneh ka anggota-anggota badan maneh nu aya di maneh bejakeun yen ka Allah we sahiji urang ibadah eta
gitu ai lumampah ulah ngalengka eta kene jadi lengkah ilaing teh ulah mubadir saliring-liring dumadi sarengkak saparipola ulah lepas tina aturan-aturan anjeunna boh aturan pamarentah. Oh jadi kudu turut ke pemerintah ge ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Taat ka Allah, turut ka Rasul, taat ka pemerintah. Ngan di mana geus meneng cewek, balik deui we ka anjeunna. Kana hukum-hukum anjeunna da urang mah ngan ukur cita-cita jeung kahayangan ukur karep. Oh eta. Eta we deui. Cekel ku ilai. Pageuh keyakinan, pageuh pamadegan. Ulah nepi ka pamadegan teh der ditukeurkeun kana roti. Kana sarimi. Naon? Oh iya, iya. Lebar pan. Leres pan, leres. Cing anseg dina hiji kasalamatan, ngamuara dina hiji tujuan. Nyaeta nyunah Rasul. Matak engke dina muludan teh kira-kirana kasaha minta sumbangan urang minta doma keur muludan. Hari eueuh mah doma jeung teu boga ulah maksakeun. Kudu muludan leuh, kudu diperingati. Nu matak ulah pasea tak ieu dua pamadegan teh bakal pasea lamun kitu. Anu kudu diperingati mah lain lahirna wungkul tapi anu dilahirkeun ku nabi teh naon Pak sopan santun ramah tamah DP hanap asor hampuraan payaan kaopan kajujuranana ta eta anu dilahirkeun ku nabi sabab lain nabi wungkul tapi pangna anjeun nepi ka ngajalan anjeunna ngajalankeun kitu teh kumaha ceuk wahyuna wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi Rasul mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui. Kitu jadi ulah pak beledug ngomong teh kudu aya pelaturanana dina nyarita agama teh ieu keur kasalamatan ti mimiti make pakaian dek KWC dek dahar sagala rupa aya aturanana aya patokanana nya agama menyelamatkeun keur dunya jeung nah teteh akhirat. Tak kitu deuleu. Tayeuna kaula cepot minta pandangan. Sumu. Kaula rek digawe ka Maespati. Tantuna kaula teh bakal ancrup kana widang politik kitu. Ai digawe di pemerintahan masa ti gedena. Nuhun, Bray. Ketatanegaraan kedah uningannya pengalaman abdi gitu. Kumaha? Waktu ngadudungan di pecamat. Icikibung abdi di kecamatan kapungkur jadi humas. Gitu ta. Nyai anu kedah dijalankeun ku urang mah cing waspada we sakumaha nu parantos disaurkeun ku bapak tadi yen urang mah kudu jejeg anceg ulah ngut kalinduan ulah gedag kaanginan hartos teh istiqomah margi aya sabaraha dosa dina ngeunaan sosial hiji politik tanpa prinsip bakal dosa teh. Dua di mana orang boga kekayaan tanpa gawe. Boga kekayaan tanpa gawe. Rupa-rupa tete dirinya tanda kutip. Tanda kutip. Aya sabaraha unsur, tina unsur eta aya sabaraha elemen deui. Udah laworan. Contohna we nama lah hayang menang duit, urang ku duit, dermasang nomor bangkong dikerok.
Teta leutik kanana teteh hayang boga dunya tanpa gawe teh kitu. Pan gawe tau ge ngerok bangkong. Geus teh. Nu lumrah gawena meureun cak kitu. Hiji di mana orang jual meuli atau perdagangan tanpa moralitas. Bahaya. Dua, di mana orang neangan kesenangan teh ulah di atas penderitaan orang lain. Hartina teh jeung nurani teh hirup teh. Kaopatna di mana pendidikan tanpa watak jeung karakter. Watak atau karakter heueuh. Kagenepna ilmu tanpa kemanusiaan. Katujuhna ibadah tanpa pengorbanan. Saeta euy. Mubadir pan ngaranna. Ibadah tanpa pengorbanan tah. Seperti urang jumenta we ka Allah teh pan kana kulit beungeut. Ai pengabdian eueuh tingali dina Fatihah pan memeh wa iya kana stain teh iya kana buduh heula pengabdian heula. Dina jroning pengabdian teh pan ngabutuhkeun pengorbanan. Nya. Perjuangan gawe heula. Ujug-ujug menta mah dibates. Dibates. Jog menta we ka Allah teh wah sok pecakan. Ayeuna silaing eueuh gawe jog menta we kana beunghar teh tah dibates. Mode dewek ayeuna boga duit 50.000 datang nu musafir nu bere main. Pasihan juragan duit salamar pasti ditukeurkeun heula tah. Paling-paling dibere sabaraha 1.000 kadang-kadang gede teuing. Duit kencring da 500. Kadang-kadang eta cenah persaben. Tah ujug-ujug menta mah. Tapi lamun ngabdi heula si laing dewek teh beunghar si laing teh eta solokan nu beunghar teh di mana aya runtahna dibersihan. Buruanana jukutna nu barala teh dibabad. Dombana mararontok dipangmarabankeun dipangaritkeun. Pagerna ngaleklek dipangomeankeun. Sawahna paculeun dipangmaculkeun. Cenah parena pinuh cenah rametkeun dipangrametkeun. Tah duit anu 50.000 moal ditukeurkeun di mana datang silaing teh kudu ngomong sabaraha poe digawe teh euy. Cenah sakitu poe tah karek 50.000. Moal ditukeurkeun duit teh euy. Kayak we sasana mah teh pan kitu. Bulan hareup. Geuna da loba keneh acarana kadang-kadang. Gitu. Kayak balik di TPI sugan teu kucek kan gitu. Nya pengabdian heula. Ilmu tanpa kemanusiaan, tah ilmu tanpa kemanusiaan. Ieu. Ari ilmu teh hak heula sing saha nu hayang teu bakal boga ngan hukumna papanggih-panggih ajang lamun panggih keur si ujang. Ngan syaratna meureun kudu teangan. Tanpa kemanusiaan. Ari manusia teh naon? Manusia teh ieu tah eta mah wujudna. Ieu mah wujudna. Tah ieu manusia teh ieu panonna, irungna, huntuna, bibirna, buukna, punukna, dadana, bujalna, beuteungna, sukuna, leungeunna, uratna, dagingna, getihna, atina, jantungna, pujitna, nepi ka jero ka waduk-wadukna. Eta teh wujudna. Heeh, ari manusiana. Alah, geuning. Sia hebat maneh cepot. Ceuk itu tuh ceuk bapak beli ge. Ceuk jelema nu ditungtung di ditu. Kitu-kitu ge apaleun teh. Mana atuh manusana meureun di jero tah pek bongkar manusana di jero. Koreh dada sia kalah paeh tibatan panggih mah. Kumaha tuh? Nah, kalau ente pingin ketemu dengan manusia, coba cirinya. Cirinya manusia apa? Realisasi dari manusia itu adalah pri kemanusiaan. Naon pri kemanusiaan teh? Nu tadi teh luyu jeung nafsuna.
mutmainah rodiah mardiah kamilah tirituna sidik tablek amanah patona nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu teuteleup ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek silih tulungan gotong royong jeung sajabana silih asa silih asih silih asuh lamun teu kitu karimalikeun apakah itu manusia atau bukan nya kitu belegug sukain oge nya keur bener si eta mah da bener kumaha lakon aing itu cikaing oge nya ta eta teh luyu jeung anyuran Bapak Gubernur Bapak Dani Setiawan Gubernur Jawa Barat sosialisasi kesolehan jadi urang teh ulah nyengcang tina ayat-ayat Allah pan kitu ceuk pameran oge loba nu ngabalieur tina ayat-ayat lain ayat Quran wae ayat-ayat Allah nu nyata teh naon di mana aya kolomeran kalalotor menet sorokanana kuruntah daek ngomean noyo deui leumpang nah itu manusia nu ngabalieur tina ayat-ayat kumaha jadina ka itu pan disayangan reungit demam berdarah ka itu depan ajab tungtung nama nya eta ngabalieur tina ayat diburuan saha we disolokan mana we sakur anu urang mampu mah loba runtah geuat pangomeankeun ku urang itu kesolehan itu harus disosialisasikan teh aya gawir-gawir ieu bulistir pelakan naon ke dawala abdi kulan kaula teh aya jorojoy samemeh ini ti patapan dah jadi kaula teh pati-pati ngadulungan oge hayang kanu saluhureun kaula pangartina Wah, eta ka. tuh kan denang dina sagala rupina we kulan tah geningan di kuping tur disaksi ku kaula pangersa Arjuna Sastra bahwa Arjuna Wijaya teh mentes gawe ka kaula dina harti ajeuna teh teu sanggupeun buah-buah. Wah. Nya. Tah kumaha sakitu jadi kaula tadi parantos disangemkeun Dah. mun kitu saluhureun kaula pangartina kaula kakara dek ngadunungan Kandana. jadi pati-pati kaula ngadunungan oge hayang nyoba heula pangartina Wah. Wah. Duge kaki tu emutanana. ngacek we oge jelema Sadetik nya bisa robah. kayak ngaran-ngaran jelema mah tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajentar kapake isuk Eta teh oh da jelema Da jelema atuh Akang. teticing dina hiji martabat ai martabat aya dua hiji martabat telur jeung martabat manis Martabak eta mah. Dan lain kana ai si ieu ka mana karep we ngomong teh nya kan ada hareun we. kana hakaneun we Ai mah. ilmu teh kapan tingkat-tingkat Tingkat-tingkatna. aya syariat jeung aya Garut Syariat hakikat. hakikat lain Garut Ka mana karep we ngomong. dulu itu ujang kadenge ku silaing kajendannya ka kuping kumaha cenah nya yang becak heula kadunungan Aih, astaga aya. Aya kitu emutanana banyak. pakuling ngandrana tapi nada mengaturkeun semakaturan rawuh pengesan nuhun rai Duh, akang dongkap ka dieu sakumaha pamerdi salira beres. langkung ti payun mangahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana jasa sampean
Kaulah salaku Raja Maespati bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Wallah eta Kasalira anu parantos sepak terjang banting tulang. Sasat dugi kangorbankeun jiwa raga, nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen. leres Sanes sakedik masyarakat anu suka bunga di negara Magada. kandenan Sadayana ngacungkeun jempol laras ku kasaktian salira. Nuhun pangasar. Nanging aya implik-implik. Arewos anu kakuping ku akang. Leres kaula nun nyaeta Tinarpati Soda. leres Saurna teh patos-patos ngadunungan oge hayang kajalma anu saluhureun pangartina. Oh leres patos telepat. Leres kaula nun maksad salira salajengna. Sun kaulah teh sasat hoyong nyobi heula we pangartina ngajajal pangabisa salira. Waduh, lain aya jelema nu tang-terangan gitu. asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan aing eta ku jelema. Oh nah Baledog wae gitu. ulah Kang ulah Leung maredog teh mun Ka dieu sia cicing. Kolot matong pipilun kana urusan politik cicing. aduh bajar ke urusan politik. Upami kitu akang sejanyaosan kana nu pika kapalai. Doh leres Mangga. Bade di mana? Mangga bade di dia oge. wah oyo kitu jelema Hei, ngagurat arek ngajajah teh mau jelema teh. ngagurat batu Moal teroris gitu. duka teuing atuh Apa siling teroris? naon akan teroris Geura jigin di Kalembang wayah ke karasa teroris. tariris atuh Oh. Jadi jauh-jauh atuh Upami kitu carana mangga singkilkeun raksukan kiwa kalentengan. Ngaras mangga para narpati bege. Ulah. Wah, anu eubot. wah Kalakuan eta jelema. Lor. Mau ya bege bulan. nya lebar ku pangartina Kang Punten Gusti Prabu, naon pot? Bilih kapangaruhan ku abdi ieu jalmi henteu. nya Sing jeger subahna abdi. naik ramo sagede cau Akang mau bener teu Sing budug sadesa abdi dah. benar Jelema teh kabina-bina teuing. Samantri. Ai kitu. Dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta kalakuan teu beda teu eueuh asli. oh kalau Musa beungeut atuh di dinya. anak Cina kalakuan Anjeun ulah pipilueun. Ya eudeuh atuh udah dunungan di hidas ling. Kabina-bina. ulah kan wae Ngeunah aing euy lah. Gusti Prabu panuhunna widian abdillah abdi heula we cuman ulah. ulah kan Ka dieu sia, ka dieu we tuturkeun aing. Kabina bari ini teh ade teh maredo nah iraha Nantun. Salah dulu. iraha baparedogan make beunang Sok singkirkeun baju leungeun ken sakatuh. Mangga kelot. Urang dinuliskeun. Bade nyerang atanapi bade nampi serangan. Punten bae, sikat. Iya. Dola. Naon? Teu tega aing nempo dunungan raja aing kitu-kitu. asa teu wasak Luar biasa. Bangsat sia. lain aya we nu pipilueun teh kula Ladon pipilueun.